Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dengat ayana urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian ka-40 hiji. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Mangga atuh ka pamirsa bari ngadangukeun teu kengeng hilap di komen, di like, oge tiasa dibagikeun ieu dongeng-dongeng Kisunda ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan we atuh panginten nya ku cara tarekah kitu teh channel dongeng Kisunda sing teras eksis tur nanjeur. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Poe harita kabeneran ngagayuh ka malam minggu katambah-tambah hade poena langit lenglang taya aling-aling megating arendat atuh puguh we matak suka bungah keur jalma-jalma nu ngadon pelesir ka kota ngahirup hawa sore di sisi ku angin leutik ngahiliwir matak nembus kana jero badan mepes kanu panas hate ngeureunkeun dugdagna hulu angen kitu sotenan keur kanyi onih nu harita sabada rengse masak tuluy ngalange diuk dihareup. Sedang Rohendi harita keur luntang lantung ngabang brangkeun hate hayang lipur tina kareuwas dumeh tadi ngagulingkeun korsi ngagubrag numag pisan kana panto kituna teh deui teu boleh mikir kanyi onih sok sieun nya eta teh eulis Marlinah dumeh manehna ngobrolkeun lalampahan dinya nyeri ku salaki. Kitu deui ke Nyi Oni sajeroni ngadaweng teh pipikiranna mah rusras ka alam nu katukang kanyeri kapeurih jeung katunggaraan teu boleh ngendat leng bae ngalamun tuluy mikiran diri eta lalaki. Naon sabab eta lalaki teh make boga rasa kasinggung ku obrolan aing. Moal kitu bapana budak mah tapi piraku mun nya bapana budak ka aing teu ngaku. 1000 kali pisah aya taun-taunna ge moal nepi ka poho-poho teuing kana rupa pamajikan. Heueuh deui aing oge teu apal ka eta lalaki teh. Da bapana budak mah pangawakanana oge leutik jeung rupa kulitna bodas sedang eta mah awakna seterak jeung hideung. Tapi naha atuh aing ngobrolkeun kitu manehna boga rasa kasinggung jeung make rumasa sorangan pernah nganyeri ka pamajikanana. Jabati kitu rumasa pernah teu ngaku ka anakna anu masih dikandung keneh. Eta mah alasan jelema teh diganda keukeuh oge hayangeun ka aing kelanan komo kitu geus ngaku rumasa nganyeri pamajikanana ka aing oge moal teu kitu deui bararaid teuing. Kajeun teu boga salaki deui we ari kudu dinyeri deui mah keur nanahaon mending ngurus anak sasiki bae mah. Leng Nyi Onih tambah antep ngalamuna geus kitu teu karasa berbay-bay ciponona tuluy ngalembereh kulantaran ras inget ka anakna anu dipihapekeun kanu dianjerakan ku manehna di Tarogong Garut. Dedeh teuing jalu anaking tada teuing wal hiulna ditinggalkeun geus aya kana 5 poena lebeng meueus lamun nu dipihapeanana geten. Kumaha mun joledar meureun ngading diu temenan hayang dahar hayang jajan. Kumaha atuh akalna hayang balik ari rek ngarolas lebar deui ku ali can katarima beteu pupuguh atuh lalaki teh wani-wani nginjem barang batur kawas barang meunangna bae janji rek digantian sapoe buktina geus 5 poe ditanyakeun isuk deui hayang nyaho we engka mah rek ditanyakeun ngagantian bae syukur henteu mah aing rek mabur awal teuing ku barang sakitu top teh teuing hajat mulag kadinya. Keur kitu cekit lenyap batin Nyi Onih nu keur ngaantep ngalamun teh ngalenyap sabab ngadenge sora rem nyekit ana direreteh horeng lalaki nu ngampihan manehanana datang malah harita geus asup ka pakarangan bareng jeung Rohendi sanggeus deukeut korejat Nyi Onih nangtung tuluy mapagkeun ku imut mungguh batin mah ngageremet hayang buru-buru ngarawatan ali. Gening teu dugi sonten angkat-angkatan teh pokona mah asal geus hasil weon kunaon mani bareureum kitu tas cerik. Teusingna walau Nyi Onih blengeh imut deui. Eta geuning siga carindul
puguh tos niup kompor haseupna nyambuang manika seuseup teras abdi ohek-ohekan kia Cirambayan duping Kang mulih ti mana Nyi Onih tuluy nanya ka Rohendi. Wangsul ti dieu nya ti payun euis ngadon luntang lantung we tambih kesel. Panginten atuh teu aya disangki ku abdi kulem engkang teh ceuk Nyi Onih tuluy unggah dituturkeun ku Carmat jeung Rohendi gek manehna mah dariuk. Nyi Onih terus kebat ka dapur rek nyician cai. En cenah Carmat setengah ngaharewos bari panon ngarindat kalawang nu ka dapur. Penting kema euy siap siaga aya objek gede naker di mana hasil tinu ayeuna urang pindah ka daerah Garut. Imasaha nu rek dipake sasaran temat lah kumangke we pokona aya di kota batur urang geus dibejaan yan engke kira pukul 8 kudu siap nunggu di jalan nya siga namun hasil mah kabagian we anu sewang mah si laing bisa jadi pulih deui model nu geus-geus kadangkala bisa leuwih kade eta pistol di mana euy ulah digulal goler bisi kapanggiheun ku awewe. Iya pistol mah ku dewek ge teu ditinggalkeun walon Rohendi bari nepak kana lebah beteungna. Heueuh dibawa mah syukur. Jep Rohendi jeung Carmat jarempe tuluy ngalelepus udud sedeng Nyi Onih harita waktu di dapur ngadadengekeun kanu keur pating kucuas atuh meg bae hate Nyi Onih mentegeg malah teu puguh rarasaan dumeh ngadengeun obrolan nu di jero. Ya Allah Gusti nu Agung palang siang eta jalma teh nu jarahat wungkul nu disebut garong tea meureun. Aduh kumaha aing atuh pipetaeun mun aing cicing di dieu bae mah dina aya nu katangkepna teh moal teu kababawa lah na aing teh heureut teuing pikiran salaki lain baraya lain teu pupuguh cicing bae di dieu kawas eueuh jugjugeun kadar boga ali di manehna teu owol ku banda sakitu batan aing kabaud ku lalaki jarahat mah engke aing rek kabur ceuk gerendangna Nyi Onih nu teu lila Carmat ngagegero. On cing bawa cai teh on mangga walau Nyi Onih gura giru nyician cai 2 gelas da puguh tadi ge maksudna mah rek nyician cai nan keur ngadengekeun nu ngobrol geus kitu leos ka tengah imah mawa cai teh 2 gelas bade tuang ayeuna Nyi Onih nyimpen gelas dina meja. Keun baeng ke deui on yo ongkohanan balik sotena nyata nyusulan ieu batur rek sina ngilikan itu motor di babaturan bejana rek dijual. Saya atuh bade engke oge barisakan tenan mulihna ngagaleuh rencang sangu margi teu aya naon-naon mung asin wungkul. Doakeun we sing hasil pe kadinya diinum heula caina urang indit bisi kaburu diilikan ku batur motorna ceuk Carmat bari nguyup cai kitu deui Rohendi geus nginum mah jung bae narangtung. On ke atunya rek ningalian heula motor mangga mung kade hilap mulihna nyandak oleh-oleh ti kota. Walon Carmat bari kaluar bareng jeung Rohendi sanggeus nyorong motorna dina lebah pagar ngalieu ka tukang nyeh Nyi Onih imut siga anu ngajajabkeun padahal hate mah bungah taya papadana aya kasempetan bisa ngejat ti dinya. Sanggeus Carmat jeung Rohendi indit tumpak motor Honda bus Nyi Onih ka imah deui dibarungku hate guligah. Anjing belang anjing hideung jor teh teuing najan teu marantog deui oge da aing mah rek mabur. Muji syukur alhamdulillah kanu kawasa untung aing tahan uji teu kabeunangan diri kunu karitu patut. Nyi Onih kukulutus sorangan bari gura-giru ngasup-ngasupkeun pakaian kana koper jepret dikunci pageuna keur. Geus kitu ngaleos ka dapur mareuman heula kompor sanggeus tarapti kalawan eueuh nu tinggaleun regeyang koperna dijingjing kaluar. Reket panto ditutupkeun harita keneh gura-giru indit datang ka jalan kabeneran aya beca ngaliwat. Gancang digeruan sarta tekung sirebut tawar heula celak bae tumpak nyari tanah menta dianterkeun ka setan plat bus. Geleser becana maju beki lila beki tarik nembag angin ngadius
peteng nu aya di kolong beca kadenge meningah hiung bakat ningkut tarik-tarikna kalawan teh sakumaha lila geus tepi ka setan plat sarta Nyi Oni sanggeus mayar beca cat unggah kana bus jurusan Garut nu kabeneran geus rek indit atuh teu kungsi nungguan lila. Ger bae busna jalan kaluar ti setan plat tuluy nyewuk maju tarik naker. Teu diwangkongkeun pamiarsa lilana di perjalanan nyaho-nyaho Nyi Oni geus tepi ka tempat panganjerekanana barang asup ka pakarangan. Belenggeh imut ningali anakna keur ngeletek ulin bari nyorong-nyorong rorodaan ku cangkang jeruk. Hei Kasep, Nyi Oni ngagagaro anakna, anak kareret ujug-ujug gorowok bae budak teh mamah-mamahan bari moro. Sanggeus deket regayang di pangku tuluy di galentoran bakat ningku sono. Cager Kasep, Nyi Oni carinak-dak ngarasa suka sedih panggih jeung anakna. Mama, Atep ditunggul ku si Eni, Atep teh teulik we na neuli, anakna ngadoni. Ditenggel, Nyi Oni ngalas ningali ping-ping budak ngagaralang siga tapak ramo. Tong bangor teuing atuh Kasep. Leos Nyi Oni ngajugjug hiji imah nu dianjerekan bari ngais budak sedang leungeun sabelah ngajingjing koper nu dieusi ku pakean. Sanggeus tepi kana lebah golodog pok nyebutkeun punten. Punten kulan, punten. Mangga calik, walau nu ti jero bari kulutrak muka panto. Har geuning Nyi Oni, geus balik deui. Wayah kumaha ti Bandung? Kinten bada lohor Ibu. Kumaha daramang? Cager. Nuhun we damang mah. Kalacat Nyi Oni unggah sarta ngecagkeun budak tuluy asup ka kamar ngudaran kabaya sabab hareudang. Sedang anakna ngontel teu daek jauh taksiran mun kolot mah ngarasa sono. Nam Asep kaluar hareudang mamah mah, ceuk Nyi Oni bari nyurungkeun tonggong anakna kaluar ti kamar geus kitu gek diuk. Nu teu lila indung-indunganana norojol mawa cai enteh kana gelas sarta sok ditunda dina meja. Pe kadinya cai heula Nyi Oni. Ditampi Ibu. Regot Nyi Oni nginum bangun nu hanaang hampir beak satengah gelas. Kumaha Nyi Oni di Bandung teh rame? Kantenan we rame mah Ibu. Atuh mu cekil meureun nya. Datang ti ditu rek ngajugjug hotel bae atawa ka tempat biasa. Lah numawi Ibu, walau Nyi Oni tuluy ngahulang siga nu bingung. Numawi kumaha, nu boga imah neuteup. Tiiseun di kota ge ayeuna mah Ibu. Salami abdi di ditu, teu saurang-urang acan rajin aya nu ngadamelkeun kana nyeuseuh sareng masak. Teu kuhan teu dununganana teu mulih-mulih. Atuh abdi teh ngaraos bingung. Sami sareng lawuk lebat kana bubuk, seuseut tiasa kaluar deui. Tiasa wangsul sotenan, wireh gaduh artos gegeletekan. Sesa ti dieu teh wae 100 rupiah, kitu ge seuseut dugi. Walau Nyi Oni ngageri atuh rei bae beungeut boga imah ngadadak beureum. Hi, alah, panyana Ibu Nyi Oni balik teh ngirimkeun duit. Borogeus atoh bisa mayaran hutang. Sedang nyokotan dagangan ka warung ge urut si Asep dina sejero Nyi Oni di Bandung. Aya kana 200 na. Ibu mah asa teu kaharti. Lalaki di kota teu aya nu heroyeun. Panyi Oni teh asa kurang kumaha tegep mun dibandingkeun jeung awewe nu aya di dieu mah. Kawilang nyong colang, teu katitih geulis, teu nguyang rupa. Mun Ibu jadi lalaki, piraku make teu kumerot. Piraku Nyi Oni sakitu poe di kota Bandung teu meunang pisan lalaki. Ibu, upami abdi di pasihan artos ladang diri ti hiji pamegat, tong bujeng pangaji raratusan sapeser nyuhunkeun burak-rakan awak abdi ayeuna. Ulah di pasihan darajat kuno kawasa, ceuk Nyi Oni bari panon ngalimba hate ngarasa teu geunah. Ari geus kitu atuh, rek kumaha pipetaeun Nyi Oni ayeuna. Sedang pan hutang teh, boh gede boh leutik kudu dibayar. Ngandalkeun ti Ibu bororaah teuing mayar hutang. Jabati kitu, pan eta pakaian teh kudu disewa dina sasete 50 perak sapeuting. Jajauheun ka Ibu nu ngarawatan Nyi Oni jeung budak mulang tarima. Sedang Nyai aya di dieu teh lain sabulan 2 bulan.
geus aya kana 2 taunna. Kamari ieu ibu bisa nyandangan soteh dumeh keur dagang cikopi, tapi ku ayeuna saukur ngandalkeun buburuh ngaci. Nu matak meujeuhna we ayeuna Nyi Onih malik nyandangan ka ibu. Nyarita kitu sotenan ibu mah lain hayang-hayang teuing dipulang tamba, ngan eta we ras ku hutang jeung sewaan pakean ka Nyi Sumah. Muhun atuh ibu nyuhunkeun tinimbangan we, da puguh abdi batan sakieu moal hade paripaosna nyokel panon pan sasari oge upami aya nu masihan artos. Boh sakieu boh sakitu tara dikoretkeun enggal disanggakeun ka ibu. Nya Nyi Onih mah rajieun aya nu mere duit ti lalaki nu sok ka dieu, ngan saukur daek duitna wungkul nyerenkeun diri mah teu daek nepi ka pundungna teu ka dieu deui. Pan eta teh sarua jeung ngerakeun ibu. Pokna oge ka ibu awewe pangeretan cenah. Nu boga imah bangkenu sedeng Nyi Onih teu ngawalon deui anggur curucud bae cipanonna ngalembereh. Wayahna Nyi Onih engke mah sore ngalantung ka ditu sugan bebeunangan sapeser-pesereun. Kabeneran engke di alun-alun aya raramean wayang golek hiburan 17 Agustus. Ceuk nu boga imah tuluy ngajengkat kaluar kitu deui Nyi Onih asup ka kamar ngedengkeun anakna sare. Geus kitu teu kaampeh ku picerikeun antukna tuluy nyagrug. Ras ingat kana kepeurihan batin teu suda tina kasusah, teu towong tina pangrojong hirup loba godaan. Awak teu kaur dagingan balas nyangga kanyerian. Ya Allah, Gusti nu Maha Suci, kedah kumaha atuh hirup abdi teh. Piraku bade salamina kieu bae. Ceuk gerendang Nyi Onih sumambat kanu kawasa mungguh cipanon mah teu kaampeuh terus-terusan merbei komo ningali budak keur ngagebra. Batin ngalenyap lain dikira ras deui ka bapana, lain ras ingat ku gede duriat, tapi ras ingat ku kakejemanana luas teu ngaku anak ti jaman keur dikandung keneh 4 bulan. Atuh ku ayana kitu hate beuki nyereset asa digerihan ku hinis sigana mun teu era jeung sieun ngahariwangkeun batur mah geus hayang ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega. Geus kitu lang pikiran Nyi Onih ngalamun deui manehna beuki anteb ras deui kana omongan nu boga imah. Gebeg ingat kana hutang meleg-meleg sedeng teu boga keur mayarna, katambah nu boga imah eueuh pisan tinimbangan. Care kudu mayar hutang teh teu bisa diparasabenan, mangkaning liuk eueuh ragap teu aya. Tina bakat ning antebna ngalamun reup bae batina ngadadak poek. Hartina karujong ku pangajak setan anu nitah ngampek-hempek milampah jalan nu ngalanggar hukum susila. Hartina dagang diri ngarendahkeun harkat derajat kahormatan sorangan nu disebut wanita galandangan. Sanggeus cukup panekad hate kojengkang bae Nyi Onih kacai ngadon bebersih awak nu teu lila geus balik deui ka kamar tuluy ngaluis nambahan geulis. Rap make kabaya jeung samping kebat atuh asa beuki tambah hebat. Matak ti belat keur jajakan nu teu daek ka manehna. Sedang rupa jeung pangawakan sakitu tegapna. Birit dempok biola moal teu ulang dibawa muter kepok cendolkeun heg kulit awak jeung beungeut sakitu lemesna. Mun disasar ti handap nepi ka luhur moal teu mata kukur ayeun sabulu-bulu rei-reianting sariak awak sernud. Blak bae ti jengkang kana ranjang dibentur kurindatna panon nu lenjang ngadadak asa cicing di sawarga maniloka. Digulung terus dibawa palid ku banjirna nafsu birahi kitu sotenan ceuk lalaki nu ipis imana teu rumasa teu boga tabeat lain manusia. Ngalajur nafsu ngumbar amarah nganter pangajak setan. Kajeun awak ruksak banda beak asal sugema kahayang. Sanggeus Nyi Onih cukup ngaluis kalawan geus sagedang dan celengok nyium pipi anakna anu keur sare ngagebra tuluy ngalanggior kaluar ti kamar. Anagok amprok jeung nu boga imah nu kakara unggah atuh serengeh bae seuri budina ngadadak marahmai dumeh ningali Nyi Onih ngaluis bari ngabentur ku imut. Rek ka mana Nyai teh? Nu boga imah nanya leuleuy bari alangah elengeh. Bade nyobi-nyobi ngalantung ibu kapayun. Etang-etang nguseup di Citarum manawi disanggut-sanggut parai.
tetebiheun disanggut ku lauk kancra mah. Ide si Nyai mah sok ngahinakeun diri sorangan. Buat teuing disanggut ku lauk gurame nu sagede hihid nu boga imah ngagonjak. Sanes lauk gurame panginten ibu. Lauk naon atuh? Lauk guramo. Ide lauk guramo ngarah bari nyerak belut jeung deleg pating gedebug adug-adugan teterejel hayang dikere na anggal. Tada teuing nyang heuina ras ingat kana dongeng Mang Tatang bogo ngadangoh dina golodog pajarkeun teh malaweung wae ieu. Ide atuh keun deui nya oneh kababakeun ngeunah seuri mani nyeleuketeuk malah nu boga imah mah bakat ningku seeleun tuluy cingogo kalawan teu kaampeuh ngadon ngemrat palupuh jadi baraseuh war-wer-wor dibarung ku sorat cing carius kawas entog ting haros-hos silih harewos. Ya Allah Gusti nu Agung, bakal manggih naon ngeunah-ngeunah teuing seuri ceuk nu boga imah bari nyekelan beuteung seeleun tapi masih keneh aneprok. Pan eta ibu aya hujan silantang luluwukan. Ide menggeus Nyai ulah ngagonjak bae ibu nyeri kulit beuteung. Bari nage lain hujan luluwukan ibu ngahaja nyebor kolong ulah bayedug kebul teuing. Ide nu boga imah ngakaid deui panonna kuat Cirambai. Ibu bilih kabujeng sonten teuing liat si Asep we nuju bobo. Jong atuh kaditu didoakeun ku ibu sing manggih milik gede walau nu boga imah bari ngasongkeun gelang. Yeuh Nyai pake gelang ibu ulah tolongos teuing. Ceuk gelang sirikit nu boga imah ditampanan sarta rap dipake dina pigelang leungeun nu kenca. Mun teu meunang 5 cepek teh abong Nyai ku ibu dilandina ge si gope bari teu capek. Mugi-mugi bae ibu jabi ti gope teh tambih mincuk sate. Atuh komon da kuduna malah mawa jeruk Garut ubaraha naang tas perang tanding nyandingan guguling ngan omat Nyai mun aya nu nyanggut teh mah ulah ngadon di batur kajeun bawa ka dieu kamar aya. Nah kitu ibu nyi onih teu ngarti sabab can aya pangalaman. Lain naha dititah dibawa ka dieu sotenan ari diadonan di batur mah sok loba rorongo eta teh ibu nu sapertos tongo sok nyocok kana tonggong nyi onih weleh teu ngarti. Nyai mah aya ku belat nu boga imah rada ngabalieur. Atuh da teu acan terang abdi mah ibu anu disebat rorongo teh terangna kana rametuk sareng reungit iwal nu osok nyocoan mah. Rorongo soteh lain rorongo nu kitu ieu mah nu disebat rorongo teh dog-dog pangrewong. Mun hade dijelaskeun mah calo eta teh meuni ranyong marenta persenan jeung rokok encan urang mayar tempat jabati kitu ninggangkeun di lalaki nu burung mah rajeun ngalibur api-api rek kacai heula teu nyaho ngareles ibu ge baheula kungsi rek kalibur ku jalma geus kolot ngakuna mah bandara bako. Nah tina kituna teh sanggeus mere 300 anak celek ketek nyerenkeun duit 80 perak punjul 15 ketip digaradah teh pesakna eueuh deui taksiran boga duit ngan sakikituna iwal gegeletekan paneker jeung dompet samak wadah bako. Bakat ningku keheul si dompet jeung panekerna teh dibabetkeun we kasusukan tuluy ikatna direbut ku ibu dibawa lumpat nyamperkeun ka abah nu boga tempat manehna tuluy ngabeng beos we balik da sieun meureun ku abah nu boga tempat mangkaning bengis pisan. Atuh tina duit sakitu teh ibu mah kabagean RM6 ku ibu teh sebakeun we top kadinya cekek jurig bagendit aki-aki lebokeun tetelo bakat ningku ngenes. Geuleuh sotenan eta we ku ngoronyohna menta kitu menta kieu tah si bandar bako goblog teh damun ayeuna panggih di jalan Pasampangan dibentur we huluna masih keneh apal kana rupana ge ceuk nu boga imah tuluy ku kulutus nepi ka teu karasa waktu nyerelek geus dur bedug magrib.
Waktosna kebujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.